Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza massal insana dhurrun da'ana bi jambihi aw qa'idan aw qa'iman falamma kashafna anhu dhurrahu marra ka'alam yad'una ila dhurrin massa kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Ayat. Para bapak, para ibu, utamina sadayana para kiai anu hadir dina ieu saat sadayana kusyukuring dihormat. Alhamdulillah wa syukurillah, nugraha Allah dinaungi ayeuna dilelerkeun ka urang sadaya sehingga dibiasakeun hadir kana tempat pangaosan anu rutin dilaksanakeun sasasi sakali. Ngaji diparentah, lamun dikeresakeun kana parentahan, muga-muga jadi alamat diridhoan ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun kana parentahan teu dikeresakeun, eta teh sabalikna alamat dibantuan ku Allah. Muga-muga we sabar sasi suping kana pangaosan janten alamat kurang jadi jelema nu bahagia di dunia para nepi ka akhirat. Jadi jelema anu mulia mungguh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulah marsa ukur mulia cek jelema. Dari mulia cek jelema biasana gara-gara serap nempo ilmu, maka nubuga ilmu dianggap mulia. Gara-gara serap nempo jabatan, maka nubuga jabatan dianggap mulia. Gara-gara boga harta bana serap ku harta, maka nubuga leunghar dianggap mulia. Ayo mulia cek jelema naruksak kamuliaan diruksak. Jelema menyebut mulia ka urang teh sangkaan. Nu leuwih yakin mulia teh hilana urang mah lain sangkaan batin. Tapi mana urang nyadira. Mantap disentil ku ulama ahli tasawuf, ahli hikmah. Idza aradta an ta'rifa qadruka indahu fanzur fi ma la yukimuka. Di mana anjeun hayang apal posisi anjeun mungguh Allah, perhatikeun ku anjeun di tempat geunana di mana ku Allah. Nah, dipetakeun dina pagawean taat atawa maksiat. Mun dikersakeun dina pagawean taat, eta teh geus aya alamat. Naon
suada alamat ku Allah rek dibangjakeun rek dimulyakeun diterima amal. Tapi lamun urang dikersakeun dina pagawean maksiat eta teh min alamatil mardudinal asqiya, ciri jelema nu ditolak cilaka ku Allah Subhanahu wa taala. Eta lamun ngamanaan versi ahli zahir, ari cek ahli batin mah pangguru imada yukimu khate banungan hati anjeun ku anjeun sakumaha pentingna Allah cek hati urang. Dan kadang-kadang penting keneh lian Allah dina hati. Lamun jelema nganggap penting dina hati ka Allah, insya Allah membuka tanaga mualnya berkorban ku tanagana, anu boga harta mualnya berkorban ku hartana. Naon sababna? Sabab dina hati Allah teh penting banget sasaha. Lah contoh detikna mah we keur bogoh ka inung budak, daina mah geus leungit we bogohna teh. Dari apa penting dina hati teh pan? Teu nyaha teu boga kitu mau belaan nyungkutan. Naon sababna dianggap penting dina hati. Jelema nu mulia cek Allah tinggal banungan hadirna sorangan sejauh mana nganggap penting ke Gusti Allah, maka anjir bakal dianggap penting ke Gusti Allah. Alhamdulillah difasilitasi ngalangkungan perusahaan pabrik Assalam di dia kagungan kersana Makepul, tapi difasilitasi ayat pengajian. Moga-moga pengajian ayat di Assalam sing jadi doa saralaman panjelema teh ayat 3 salimun ayat robihun ayat khosirun. Jadi yang mau ulah salimun ganti ayat salimun kan salimun mah mudah. Assalam dengan salimun ay salimun teh kana panitah digawe minimal karena larangan ninggalkeun salimun eta disebutkan dohiron wa batinan lahiriana jeung batiniana. Lamun lahiriah pagawean kewajiban tingkawi puasa zakat muah haji katut sholat nu pentingna teu aya nu ditinggalkeun eta kekarek salimun. Anu robihun nu mana? Boro-boro wajib sunatnya digarap. Anu cilaka mah nu katilu khosirun rupiah. Urang minimal da jelema memeh meunang mati oge salamet heula we minimal. Assalam teh sing jadi doa nu digawe di Assalam sing saralaman, anu sok ngaji bulanan sing saralaman, anu bukana di dia komo sing leuwih salamet teh kitu. Alhamdulillah kadongeng sareng ibados bingon-bingon ayeuna teh kapoker tos perombakan padamal perombakan aturan jeung sajaba-jabana. Di tengah aja dalam tujuan bener teu make aturan bakal ribuh Pak. Alhamdulillah nizami nu bener teu make aturan saya libuhul batil binizam bakal dielehkeun kudu batal nu make aturan. Perusahaan teh bener sabab nulungan jelema nu butuheun biaya bener ngaji teh bener pasantren teh bener kan lamun teu make aturan mun teu make aturan bakal eleh nu bener kudu salah anu make aturan. Ayeuna mah pamarentah pajabat anu korup dan tertata rapi korupsi na make aturan saralama ya. Maka nu bener teh eleh kudu salah gara-gara bener teu make aturan salah make naon make aturan. Maka ulah eleh urang mun saya dina bener kahareupeun aturan
Wangduakeun kusadayana moga-moga sing langkung-langkung ku Allah dipaparinna itu umumna kasuksesan dunia rawuh akhiratna. Marurang kali anu damel di tempat sakali deui sing disaralemekeun lain dunia unggul tapi akhiratna. Mata anjeunna abdi tanggal maler keun diseueuh ngaji sing luar oge nu penting karyawan nu aya di tempat nararajikeun ngabebaskeun kewajiban anjeunna jaga di yaumul jasa. Tujuan ngaji nanti lu hiji sina salamat akidahna, anu kadua sina bener ibadahna, anu katilu sina hade akhlakna. Sakitu-kituna ngaji manulintangan kamana wae oge salametkeun akidah, benerkeun ibadah, haluskeun akhlak. Lamun datang kana tempat ngaji nu tilu teu kaobehan berarti tempat ngaji teh bermasalah. Tempat ngaji teh keur nyelesaikeun masalah ieu mah kalah nambahan masalah gara-gara nu tilu teu kaselesaikeun. Jadi jelema memboga lembaga pendidikan tugasna teh tilu, hiji nyalametkeun akidah jelema, anu kadua ngabenerkeun ibadahna, nu katilu mereskeun akhlakna. Sakitu-kituna kakarek kotak salam. Moga-moga sekali deui naon anu dikorbankeun ku ieu tempat utamina kuno gaduhna sareng kakompakan para karyawanna dicatat ku Allah salaku amal soleh kapenak jaga di yaumul jasa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ku Allah dina surat Yunus ayat 11 dugi ka 12 nu dibaca tadi ku pribadi. Ya karakter manusia, kaseseueuran karakter manusia teh wa idza masal insana guru di mana kena kajelema non aturu kamadaratan awak geuring madarat duit teu boga dulu teh pamajikan gede amah mitoha galak dulu teu loba di mana kena kamadaratan ka diri urang ribu dagang rugi jelema loba keuleuh kabitu ka dieu keuntungan cek Allah dana li jambi datang ke Allah minta ke Allah nepi ka guguleran tergede hendak masuk rajin di Yasin rajin datang ke ajinan teh rajin komo ke lomba kabibut tapi kakeun ke ajinan teh bosen teh nepot arang urang si ieu minang-minang tingkat di koreng teh ke lomba masalah. Jadi karakter jelema dikenali kalau lomba masalah cek Allah datang ke Allah falamma kasyafna anhu durruh nalika diselesaikeun ku Allah masalahna dileungitkeun masalahna aya teu cilaka marro alam yaduna ila durrin masang berlalu hari-hari jika tentu pernah datang ke Allah jelema keur butuh ka urang ngamoe datang ka urang bebeakan kabejakeun ka ibu ditulungan ku urang geus ditulungan leungit datang-datang deui jadi butuh ka Allah teh keur ibu we kadang-kadang entong kudu ka Allah kabaranana urang mun datang ka jelema nu dipika butuh ku urang ingat kalau dipika butuh teh keur ibu we ibu urang geus leungit mah malah urang teh leuwih halus batan manehanana nasibna sok poho ka jelema eta karakter jelema kitu karakter jelema begitu jadi tidak tahu berterima kasih bahasa urang begitu karakter jelema tidak tahu berterima kasih ai keur ibu sosongmolan ai geus beungan ai geus bunga poho baheula pernah datang ka urang ya anu hayang jana di pajabat ampun ngampoe silaturahmi kana pengajian depan beres ka kampung mah teh unggal pengajian boro-boro jamaah loba madrasah leutik jamaah ge kaitung di 15 di 14 datang tu merakyat merakyat pidato di hadapan masyarakat ngumbar janji geus salib we dina kursi aya nu
Dewa ya papa di jalan itu gara-gara memeh jadi gubernur, memeh jadi bupati, memeh jadi presiden, dikecil rakyat, ngesaling pada boga presiden bohong. Mantap kelihatan pemimpin lalu pro rakyat desa. Kunaon nabi dipikanya aku rakyat sabab nabi penting dengan rakyat. Penting dengan rakyat, pak anjeunana lapar patuangan dari pikiran, lu di pikiran nabi lapar patuangan rakyat. Anjeunna mah lapar kajeun digajal ku batu dan tunda kulit patuangan Rasul mah pak antel jeung tulang tomok panas pegan pejabat ayeuna kulit beuteuh jeung tulang tomok anakna geus sameter. Desina geuning aspal tinggal. Maka Nabi mah dipikanya aku rakyat dan siapa tinggal lagi rakyat. Lu disebutkan kemerdekaan depan bagi seluruh rakyat ya pamarentah lamun rakyat nak mungkin ngobrol gagabah gampang pak kudu sana sih rakyat itu ini mun rakyat lapar yang pemerintah lagi sarua lapar mual amek rakyat tuh kunaon rakyat amek rakyat kalaparan itu rakyat kesalahan sedetik dibuina lila jadi pajabat dan lila jadi kesalahan pada gogenan jadi sentuh hukum aja lemah karakter itu di mana kena kuriku datang rajin ngajiasin datang ke jalma anu ngerti kana agama hayang menyelesaikan masalah falamma kasyabna hudurruhu masalahnya diselesaikan ku Allah marro ka'alam yad'una ila kulli masa hari-hari seolah-olah itu pernah datang pada itu memang saling kita kursi ampun ini jika deket jenglah diungi pandu urban dan saling menina kursi luput pun nanya di jalan itu kata likazuyina lil musrifina makanu ya'malu itu bisa jelema lebih dari alam dunia. Moga-moga we urang mah teu kajumlah jelema anu bus rifin jelema nu leulebihan nu ngakibatkeun kana karugian jaga di yaumul jasa khususan ilmu alif hadzal kitab al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Naon haja pembagian akal aksamu mil akli la mahala hiya wujubu summa istihala aksamu mil akli la mahala hiya wujubu summa istihala aksamu mil akli la mahala hiya wujubu summa aksamu mil akli la mahara hiya wujubu summa hukum akal tilu bagian tersalah hukum akal tilu bagian tersalah hiji wajib dua mohal tersalah hukum akal tilu bagian tersalah hiji wajib dua mohal tersalah. Nah hukum akal tilu bagian tersalah hiji wajib dua mohal tersalah hukum akal tilu bagian tersalah hiji wajib dua mohal
salisul aksami sumal jawazu salisul aksami fabham munih taladatal afhami mana sumal jawazu salisul aksami fabham munih taladatal afhami sumal jawazu salisul aksami fabham munih taladatal hiji deui ari wana hukum anu katiluna tek paraham sing nepi ka kahartina ari wana hukum anu katiluna tek paraham sing nepi ka kahartina mangga ari wana hukum anu katiluna tek paraham sing nepi ka kahartina ari wana hukum anu katiluna tek paraham sing nepi ka kahartina makhluk teh dibagi tilu hiji lahum aklun bila syahwatin ku Allah teh diberi akal ngan diberi syahwat eusina malaikat jadi malaikat mah teu pernah doraka naon sababna da eueuh alat pikeun doraka parabot pikeun doraka teh ngaranna nafsu eta malaikat mah ka Allah teh nyahoeun maka kulantaran ka Allah nyaho sieun age kajina ku Allah teu kabejakeun aya malaikat anu mumpang kana parentahan Allah dina tugas pokona masing-masing malaikat mah naon sababna da boga akal maneh mah ceuk Allah teh Israfil tugasna diuk sangsakala 2 kali diuk sangsakalana teh maka Israfil mah tangah heureun dan ditugaskeun lagi kan 2 kali nafkhatul ula jeung nafkhatul saniyah nafkhatul ula nganggeuskeun alam dunia hancur dunia nu ieu sok sanajan ayeuna aya keneh nu cicinganana ngeureuyeuh eueuh dunia teh tetep bakal hancur eta teh tugas Israfil ngancurkeun dunia anu kadua nafkhatul saniyah tiupan sangsakala kadua kali la ilaha nalika jelema udah dibaca bahasa ngan dua tugasna teh niup sangsakala 2 kali hiji ngancurkeun dunia nu kadua ngaharudangkeun deui jelema nu hancur di dunia ngancurkeun dunia rek nganggeuskeun alam dunia ngahudangkeun jelema ti barjah rek ngamimitian alam akhirat Jibril tugas pokona nurunkeun wahyu ente teu pernah sugan ka Allah teh ngalawan sugan pernah ka Allah umpamana nawar teu pernah nu diparentahkeun ku Allah ka malaikat pasti dilaksanakeun sabab malaikat mah eueuh potensi pikeun nolak karena parentahan Allah dan nu aya akal nu kadua lahu syahwatun bila akli makhluk nu dijieun ku Allah teh ngaku ka syahwat hukul teu boga akal sato ngaranna ai sato mah sabalikna teu boga parabot pikeun taat maka teu kabejakeun aya sato teu taat eueuh kabejakeun sato elingna luar biasa aya ti golongan sato jadi nabi Allah aya jadi waliullah umpamana manuk beo cenah ada Allah-Allahan waliullah eta mah dipapatahan kudu ngaranna sok manuk beo teh teu ngarti kan akbar lalu sanajan di sana nyebutkeun Allahu akbar manuk beo assalamualaikum teh teu ngarti teh doa mena dipapatahan
bijil timah angkat-angkatan belum salah ya ngaduakeun kasalamatan di dunia para tepi akhirat teu paham kadinya mah guru cek beo. Bismillahirrahmanirrahim dibaca ngumpul tapi dina akal urang beo bangsana. Maka kelaku syahwat bila akli diberikan syahwat ngumpul tebukeun akal maka bangsa satu bapak pun beger tara mikir heula nu penting mah aya pasanganna we hareupeun nu saha we ditaikan gitu. Nu kadua tara ngarek nah ieu teh tempat teh rame atau sepi tara di mana aya kesempatan manehna aya laca teh satu mesti sieun pangimaran masih gitu. Ada satu kalau sababna teu dibere potensi pikeun bener eueuh akal. Katilu jelema mah akal boga syahwat boga. Maka aya nu hirup akalna aya nu hirup syahwatna. Nu mawa hirup kana akal disebut ruhul insaniyah. Nu mawa hirup kana syahwat disebut ruhul hayawaniyah. Ruhul hayawaniyah potensi jasmani, ruhul insaniyah potensi rohani. Mun urang prioritaskeun akal jadi pamimpin di diri urang, eta teh Pak jadi jelema kakare. Keuna kana bahasa anta insanun ma'ruf. Aya disebutkeun manusia teh sarta ruh nu baheula di alamna memeh ka alam batin teh pan di alam baheula. Alam tepat payuna alam ruh teras ka alam batin batulan ibu ayeuna ka alam dunia nuju di alam arwah ruhani urang teh ditanya ku Allah alastu bi rabbikum rohani sadayana ngajawab qalu bala ieu aing lain nu ngurus arajeun kabeh rohani teh sadar apaleun ieu nu ngurus dirina teh Gusti mun Allah baretonanya ada kesifatan kalam Allah teh qadim eueuh mimiti papaeueuh tungtung hartos lamun eueuh mimiti eueuh tungtung istimror mayang ayana kalam Allah maksud mayang baretonanya ayeuna nanya isukananya namun ditanya rohani mata nu asup ka barjah lain ditanya jasad ieu Pak nu di barjah teh nu ditanya teh naon rohani man rabbuka jelema geus dikubur tanya sadar dina jawaban ditanya man rabbuka urang mah teu dikubur teh disukan teh lamun nyawa teh pasti neraka ieu maka ayeuna mah teu boga rasa ditanya ayeuna dikubur teh rohani urang dikubur ku jasmani urang maka ayeuna di Allah teh nanya aing lain nu nyieun awas dina soca aing lain nu nyieun kepat dina pandangan aing lain anu nyieun nguping dina cepil aing lain nu nyieun untung dina dagang aing lain anu nyieun rugi dina dagang aing lain anu nyukseskeun aing nepi ka bisa ngaji ditanya mana nu ditanya rohani jelema ku Allah jadi lain Allah teu nanya ngan jelema teu ngadenge kana pertanyaan maka loba teu ngajawab tapi bisa dipastikan nu teu ngajawab teh berarti ruhul insaniyahna lamun teu keur sare bae sakitu-kitu. Ulama ahli tasawuf bahasakeun aya nu disebutkeun mawadul qalbi, aya nu disebutkeun mawadul qalbi. Maka aya bahasa amradul qulub, amrad berarti penyakit kelola. Amradul qulub ilaju amradil qulub ngalandongan panyawat mana ashabu min ilaji amradil abdan ulah dianggap enteng lebih sulit daripada ngalandongan penyakit badan. Lalu sababna kadang-kadang penyakit nu aya dina hate mah teu karasa. Nami kamu penyakit teu karasa tara hayang namaan. Urang jadi buntu kadar oge pan disebut teh kadar oge. Daripada jadi hate mah cenah, daripada jadi buntu kok mending jadi hate gitu. Bohong ya. Daripada sakit gigi lebih baik daripada sakit atau gimana gitu kan? Daripada sakit hati mending kena jadi naon jadi buntu lah bohong 4.000 dua dan yang ngakos sakon naon sabab tak karasa jadi urang jadi bentuk neangan tanpa jadi bentuk tak karasa jadi urang jadi panut neangan beureuh kunaon sababna keur mah karasa jadi ngaca panut teu pantes beureuh nu
karasa pasti ditambahan. Nu karasa nyeri hate teu karasa aya penyakitan teh geus ditambahan. Maka teu kabur katambahan teh nyawa orang geus bae hate. Aya cerita apa jelema nu bae hate cerita kedua. Hiji teu matang teu kabita ku parentahan hidup teu kabita migawe kana pare. Jadi teu diberes sampai migawe parentahan. Eta teh ciri jelema bae hate Allah minta salat adan kadenge obat kadenge da teu resep saeutik aja. Karena ngaji oge na mempenang ceuli. Ya, leungeun urang teh dangan dua jelema nu tersebut ka urang teh obat beres teh. Mata teu kanyat leungeun teh terbatas sakieukeuna nutupan kagorengan sumun batur ngagorengkeun urang. Mata capek Pak lamun hayang ngajempe-jempekeun batur nu keuleuh ka urang hese pamahi obatin jelema nu keuleuhanna parabotkeun nutupan sumunna saeutik dengan hiji. Berarti leungeun dua ieu teh manfaatkeun pikeun nutupan naon? Cepil. Maka urang mah kana kagorengan kadenge kana sora ada nutupan ceulik kali berarti gitu. Sakali deui nu keuleuh ka urang teh moal leuweuh. Jeung moal saeutik maka teu kudu urang ngabejakeun saha urang. Da ka jelema nu keuleuh mah moal jadi pangaruh tetep keuleuh. Misi urang nyebutkeun urang halus oge. Ka jelema nu keuleuh mah moal aya manfaat. Kadua teu kudu ngabejakeun saha di urang diri urang ka batur dan nu resepkeun ka urang bapak teu kudu bebeja. Teu kudu bebeja nu pun geus resepkeun ka urang teu kudu dibejakeun saha diri urang sabenerna. Kacang capek akhir yang harapan jelema nu keuleuh angkat pandangan dua lain dipake parabot keur nutupan sumutna ameh jempe tina ngagorengkeun urang tapi alat pandangan dua teh keur nutupan ceulik urang. Geus kitu nu tersebut ka urang mah ulah dilawan maksudna mending keneh meupeun ceulik kitu we geus. Ayo urang mah tibalik meupeun ceulik teh kalah tina kehalusan. Apatah ceulik diputupeunna sanajan Pak teu dipompetan langsung hatena teu ngadenge kana papatah eueuh resep kana papatah eta min alamati mautil qalbi. Anu kadua eueuh sieun dina migawe salat. Eueuh resep dina migawe doa, eueuh sieun dina migawe naon? Salat. Ciri jelema nu hirup hatena tingali Pak. Ciri jelema nu hirup hatena boro-boro padang salahan leutik salahna nepikeun ka hesek meureumkeun panon keur sare. Balas sieun kaliwatan ku kasalahan. Mata sing atuh mun urang pamali dirasakeun digawe dosa, satu penting teu bisa sare balas inget kana pagawean dosa. Ulama tas tetepan, patas tetepan balas sieun ku Allah, mangkilan tas tetepan dan saat si sosial. Kunaon rumah sieun ku Allah sabab salat aing teu sakumaha jeung Allah. Sieun ayo urang tos salat ngalaman ceulik bebeakan. Atau minimal tas mabok, tas zina, atau minimal kan tas mawok, tas papali, minimal atuh aya sieun dina lahirian. Pemberian tas salat tuh cenah ieu teh asa geus lunas hutang aya geus salat. Sok sarase aya geus salat. Biasa geus lunas hutang aya kitu salatna kajian teh pake hutang. Hari kitu salatna bener teh cenah Allah pan kitu teh pertanyaan. Tapi minimal pan aya geus kami gawe masalah roda ada. Roda ada. Mata jelema nu hatena paeh mah kana bener resep kana salah resep kitu we disingkat teh. Eueuh sieun dina migawe salah jeung eueuh resep kana pagawean bener paeh hatena. Nah jadi jelema mah dua akal aya, syahwat aya. Nu mawa hirup kana syahwat disebut ruhul hayawaniyah, nu mawa hirup kana akal disebut ruhul insaniyah.
ya ai hirup teh kade nu jadi hirup na hate teh eueuh Pak ku ilmu nu bawa hirup ka hate mah ilmu mun jelema bawa ilmuan maot tah disebutkeun maka jelema migawe salah teu sieun ku salah teh dua kemungkinan hiji teu nyaho anu kadua nyaho ngan dikuasai ku nafsuna mun ekpal leuheuh keneh nu migawe salah gara-gara teu nyaho daripada jelema gede ka nyaho tapi teu bisa nahan kana pagawean salah maka isu kanu pangheulana hayang kana neraka teh jelema kudu bage ilmuna tapi ilmuna teu nyaangan kana hatena ta eta ku Imam Ghazali mah dibahasakeunana ulama akhir zaman ulama usul disebutkeun jadi ulama usul teh kaya honah teh teu jadi parabot keur nyaangan kana hatena maka lamun pagawean goreng pagawean dosa datang di jelema nu leuwih ka nyaho di jelema nu bodoh lain leuheuh mah lain gitu ngan daripada jelema anu loba ka nyaho tapi teu bisa nahan hawa nafsu mah lumayan da bodoh oge kabagi dua sanes aya bodoh mahdzur aya bodoh goyang mahdzur bodoh nu diuturan mana bodoh nu diuturan eueuh kesempatan keur ngala ilmu kadua aya kesempatan keur ngala ilmu jauh tina tempat ilmu cicingna jadi kutub umpamana leuheuh bodona ge mahdzur aya kitu mah moal dihampura bodona pengajian di mana-mana rakit gitu nu ngempeur ngaji omah kan urang mah sakorean ini ayeuna teh bahas akal naon pangakal dibahas jadi ukuran jelema disebut jelema mun boga akal lamun jelema teu ngarti kana hukum akal nu rek dicaritakeun di dieu berarti sanajan jelema rupana hukul disebut jelema lain jelema dan sababna ruhul insaniah ge pae gitu nu hirup naon ruhul hayawaniyah nu hirup ruhul hayawaniyah mah kulantaran ruhul insaniah na pae gelarna teh sanajan hirup teh maut tak cek ulama maot gitu tapi jelema anu akalna hirup aya ilmuan eta mah boro-boro hirup keneh geus moto ge hirup disebutkeun kantos bukti ayat wala tahsabanna allazi ulah nyangka alladzina qutilu fi sabilillah amwatan ulah nyangka anjeun ka jalma-jalma nu maot di jalan Allah amwatan eta mararaon bal ahyatun balik tadi lupa jalma nu maot di jalan Allah kudu perang ke Palestina jalma perang hawa nafsu dan ulita kieu doraka teh hawa nafsu jalma anu ngalawan hawa nafsu dan nu nyari salat teh nafsu jalma nu ngalawan hawa nafsu dan nu merangan hawa nafsu dan nu nyari ngaji teh nafsu diperangan maot jalma ku jihad merangan hawa nafsu eta teh ulah disangka mah bal ahyakun hirup cek Allah wa hum yursakun dibacana dari sekian bal maka jelema nu hirup mah lain anu jasad dan leuleumpangan tapi nu hirup ruhul insaniahna ruhul insaniahna hirup teh lamun diudagkeun kana keterangan ieu jalema nu paham kana hukum akal teh da akal teh parabot kampung ilmu sok me aya nu pinter eueuh da eueuh keur nampung ka nyaho beo eueuh keur nampung ka geuning cenah pinter bisa ada da lain pinter pada mah cangkem unggul meunang ngalatih cangkem unggul meunang ngalatih jika ayeuna geuning jadi robot pemerintah teh panggil robot eta misalnya keur bantuan Polri hargana ge awasan teh 3 miliar cenah robot teh gitu eta mah kapanan menang ieu gitu teu boga ilmu sorangan akal panu berfungsi mah akal keur nampung kana ilmu jadi jelema hirup mah aya ilmuan aya ilmu aya dua aya ilmu pokok aya ilmu cabang ari pokok teh tangkal ari cabang teh lahan
moal ge aya dahar kudu tangkap itu kudu diperhatikan. Jadi nu mawa hirup kana akal urang mah ilmu pokok heula. Mana ilmu pokok nyaho ka Allah. Dan lamun eueuhnya ka Allah misi urang jago ilmu fikih, misi urang salat beres, puasa beres, tapi eueuh makrifat hate ka Allah mah hitung-hitung dahan aya tangkal eueuh pan mustahil teh. Pokoknya bahasa Imam Syafi'i nama syariatun bil haqiqatin adilatun migale syariat teu make hakikat adilatun kaya-kaya teu pernah boga pagawean. Adilatun teh kaya-kaya teu pernah boga pagawean. Adilatun kosong sikrun sopan nol besar. Ngarana hunkul bulan sopar teh moga-moga lain mencari ciri bulan sopar mah ulah nol teu teh 100 cek kalau gitu ini mah nol jeung hati-hati adilatun begitu sabab eueuh makrifat hate ka Gusti Allah. Sholat dipigawe, puasa dipigawe, ngahaji pulang ganti eueuh makrifat teh hate ka Allah. Boh makrifat kaliwatan akal berisi, boh makrifat kaliwatan akal ruhani ahli dohiri ahli batin. Urang mah buru-buru apal hukum berisi aja ruhani, kadang-kadang ngaran akal lagi teu paham, hukum akal ilmu lagi teu paham, ukuran jelema disebut jelema teh lamun paham kana hukum akal ilmu wajib mustahil sareng jaiz. Akhirnya ngabagi hukum akal wajib akli, mustahil akli, jaiz akli. Ieu panu ngabedakeun urang jeung jenis hayawan anu sanesna. Lamun urang teu paham nu ngabedakeun urang jeung hayawan anu sanesna naon bedana urang jeung hayawan anu sejenna. So wajib akli teh pada sina masih sifat wajib, mustahil akli teh sina masih sifat mustahil di Allah di Rasulna. Jaiz akli teh sina sifat anu jaiz di Allah jeung di Rasulna. Maka eta teh pokona ilmu. Jadi akal teh keur nampung kana pokona ilmu. Engke kakarek aya hartian cabang tina ilmu. Lamun aya pokona ilmu. Sholat kakarek aya nilai, puasa kakarek aya nilai, zakat kakarek aya nilai. Mata ketika bandungan dina kitab tipis sapina rukun Islam teh nomor kahijina syahadat. Syahadat lamun urang teu boga akal, lamun teu hirup ruhul insaniyah, moal jadi syahadat teh. Mata aya syahadat syar'an, aya syahadat munjin. Syahadat syar'an ngajalameunkeun urang di dunia jeung urang kabatulke kudu ngahukuman teh syar'an tahun di rumah ini. Aya syahadat munjin mana ayu bukan jeung akal. Ari akal cerita nampung kana ilmu nu mana ilmu pokok yakni ilmu makrifat ka Gusti. Maka akal teh diukur punya hok kana sifat wajib, punya hok kana sifat mustahil sareng anu jaiz. Nya hok filosofi teh keur ahli tauhid, hoyong mengenal Allah, ngaliwatan kenal kana pirang-pirang sifatna Gusti. Ari ahli batin mah geus pasti jeung zat Allah, teu butuh kana sifat gitu. Urang jeung jelema nu can pangih hayang apal teh kapan disebutan sifatna jangkung, kulitna teu pati bodas. Sesek awakna sawareh pegang, sawareh lingkup kan ciri eta teh. Disifatan mah ci lamun urang geus papang butuh disifatan teh. Tah kitu mun urang ka Allah mah can papanggih, can dugi berarti hayang nyaho ka Allah teh kaliwatan pirang-pirang sifatna Gusti. Wajib diwajibkeun teh ku syarat. Syarat ngawajibkeun urang nyaho kana sifat wajib nu mustahil jeung jaiz poe di Allah jeung di Rasulna. Eta geus syahadat mah. Kakarek salat aya hartina, puasa aya hartina. Atuh cenah kitu mah seunah hese. Da kudu nyebut babari kita teh Pak lu babari mah Gusti. Nu cilaka mah jelema nyebut hese bari teu dari ngaji teh eta kudu bahaya. Maka dina kitab Imam Sanusi, dina kitab Umul
tauhid ayeuna mah Pak hiji isi kitabna teh ngamanaan sifat anu kadua ngadalilan sifat geus paham kana makna geus paham kana dalil katilu cara maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah cara baca tadi kan alapan paneureun geus beres nyaritakeun lapan la ilaha illallah makna nu tadi teh akidah uluhiyah wajibat mustahilat jeung jahid nu tumandang di Allah diasupkeun kana lafaz la ilaha sabab sifat 20 teh kabeh aya dina la ilaha illallah gitu. Jadi tanggung jawab tah ayeuna maca lafaz ieu lisan teh hate memelong kana mana lafaz eta da mana lafaz la ilaha illallah teh akidah uluhiyah mun ka Allah can nyaci ai kalau geus nyaci mah teu kudu ningali kana sifat Pak nu ningali kana sifat teh jelema nu can nyaci ka Gusti Allah keur ngasupkeun makna kana lafaz la ilaha illallah teh bagi butuh ngarti kana mana teu ngarti mah kana mana asup kumaha kana mana maka kadang-kadang mun dibaca la ilaha illallah tulisan dina hate ge la ilaha illallah tapi teu paham kana mana naonnya la ilaha illallah teh paling minimal la ma'budu bihaqqin illallah minimal sakitu Pak eueuh nu diibadah ku ibadah nu sabenerna kajaba Gusti tepat Allah nu disebut ku ibadah teh kudu apa lu mana anu wujud mukidam mubaqo maka kudu paham kana dua makna aya istighna jeung iktikor istighna Allah butuh kalian Allah iktikor kabeh makhluk butuheun ka Allah sakitu-kituna mana la ilaha illallah teh Allah beunghar lian Allah kabeh fakir insyaallah si buhana kaos Nabi Sulaiman oge pabeunghar saalam dunya moal ngarasa beunghar nu maca la ilaha illallah makna dua nyaritakeun beunghar Allah nyaritakeun fakirna makhluk lian Allah. Jadi nu ngarasa beunghar keneh teh teu paham kana mana la ilaha illallah. Nu ngarasa mulia teh teu paham kana mana la ilaha illallah. Nu ngarasa boga jabatan teh teu paham kana mana la ilaha illallah. Jadi jelema nu maca la ilaha illallah mah ieu pahameunana nu hina aing nu mulia Allah. Pahameunana nu bodoh aing nu pinter Allah. Pahameunana nu fakir aing nu beunghar Gusti Allah. Eta la ilaha illallah eta teh kabeh ge ditampuna ku akal anu jadi pembeda antara urang jeung jenis hayawan nu sejen da urang teh kajumlah kana jenis hayawan malaikat teu bangun teu aneh dan teu dijieun nafsu di malaikat sato teu ibadah sarua teu aneh dan teu dijieun akal di sato panganeh-anehna jelema ditugas kalau pikeun ibadah tapi teu ngalaksanakeun kana ibadah ngan aya ciri mun jelema teu migawe ibadah wah dohirun atau batinan berarti dirina dikuasai ku hawa nafsu pang cilaka-cilakana jelema lamun diri dipimpin ku hawa nafsu pang jabang jelema lamun dirina dipimpin ku akal. Maka sing kenal akan jadi pemimpin urang teu apal pemimpin mah hese teu mau Bapak. Kadang-kadang saha pemimpin aing teu aku teuing nafsu, teuing akal. Teu mau nafsu nang kumaha, akalna nu kumaha. Oreng akal tempat tampung ilmu, ilmu teh ilmu nyaho ka Allah. Eta kakarek ilmu nu sejen ilmu nyaho kana aturan Gusti. Aturan Allah teh opat paling geus ubudiyah, muamalah munakaha sareng jinayah. Jadi benar berarti dua kitab ini cukup sebenarnya Bapak. Kitab Tanur Tijang Sinaya Hati ka Allah, ngaji kitab Fathul Muin hati Sinaya Hati karena aturan Gusti. Tak ada fungsi akal ke dari mana dari makanya mun akal teh dibere ka nyamual aya sian kosong teh sehingga tolong ibadah adilat pun teu dianggap ibadah ku Allah. Nah, kakarek mampai hukum akal teh tilu wajib, mustahil, sareng
Jadi ngarti kana nu tilu ieu ciri ukuran jelema boga akal. Lamun teu ngarti kana hukum akal nu tilu berarti lain sabi akilin teu boga akal. Mana nu tilu teh wajib teh nu kumaha, mustahil teh nu kumaha, jaiz teh nu kumaha. Isuk deui we teu teh wajib akli engke teh nu kumaha, mustahil akli, jaiz akli. Da aya nu daruri, aya anu nadhuri. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Katunaun dina bab salat mandi halaman 2 kilo. Wa yubadiku man maro bipaikin atas itu. Wa innahu ya. Oh, wa innahu yarumu alaihi at-tawbu. So, kurang uih hade da ieu nyambungna sareng bahasan saderajat. Wa yubadiru jeung kudu gagancangan sahaman maro dipaikeun. Jelema maro nu geus kaliwat siman dipaikeun. Ngagancangkeun teh buru-buru teh ngalaksanakeun pagawean anu teu kapigawe dina waktuna. Urang teh kudu salat lohor ngan kaburu datang asar batan salat lohor, maka lohor nu teu kapigawe teh disebutna fa'id. Wujuban wajib kata bila utri lamun ningali lohorna cek kabari teu aya uzur. Jadi lamun urang teu salat lohor uzur, balas sakumpul di gawe uzur teu ada. Balas sakumpul dia. Jadi fokusna kieu. Jeung Nabi ikmal dunia kata anak kata ini suabadan. Mun ayeun amal keur dunia ayeun, ya insyaallah saya teh moal main si Allah. Sok sing rajin, saya terek hirup 1000 tahun deui sing rajin. Kadang-kadang surah adan papan beda Nabi teh jangan wa amal di akhiratika ka anak tabutu. Bodan jadi luas dari adan mah asal bae isuk gitu. Tapi manusia adan di kadang benar asal hidup dari 1000 tahun dari katumpul we. Kenapa gawe? Sadar-sadar lain can salat zuhur teh geus dina waktu asar. Berarti apabila uzur kaya uzur. Dan pokokna ketika we zuhur teh katumpul mu pagawean dipopohokeun balas penting di dunia, maka dina waktu asar teu meunang waktu migawe asar. Wajib doa zuhur heula. Kulantaran teu migawe zuhurna eueuh usul ada isi paham. Memang migawe sholat asar, da asar teh sholat fardu sami, tapi tadi lohor can kapigawe kalah kaburu ka asaran. Lamun legakeun waktu asar wajib wuduan lohor heula, teu meunang sholat asar. Lu kewe sholat asar tas wuduan sholat beda deui lamun tinggal lohorna aya undur kasarean. Lu tadi haja-haja pokok, lu tadi haja-haja imam pokok kan tadi haja pokok oke kan tak eta mah aya usul eta mah ngaheulakeun modoan mohon teh wajib sunat. Lu wajib ku sunat tingali situasina mun waktu asarna lega keneh aya waktu asar teh komel teh maghrib asar teh lah ngumpul-ngumpul modoan. Contoh ingat-ingat can sholat zuhur teh jam 6:30 gitu. Panggilan ieu teh bobolokot ku najis kudu mandi heula. Kudu 10 menit mah. Umpamana maghrib teh jam 6 kurang 10 menit, dipake wudu 5 menit, dipake sholat 5 menit. Nah, eta mah ulah dipake wuduan lohor. Buru-buru dipake sholat asar. Jadi kudu lohor heula setelah pun waktu asarna mendak keneh. Abdi mana loba pada anjing
sabaraha puluh lohor sadar-sadar ingat geuning kudu salat teh abdi mah nu sabaraha asar untuk kasolatan teh gratis wae kitu teh kodo tetep kudu dikodo iraha bodoanana ayeuna wayah kumaha bodoanana sakabeh waktu tasuluk kitu kodo haram ge sunat teh itu haram juga sunat kodo itu lohor ulah pakai kopiah di jumpa dia memeh lohor modo lagi lupa repot kita sholat sabada lohor modo lagi senapan abdi besok digawe ini digawe ulah kehalangan kehalangan kena sholat lohor kalau sababnya digawe mah kewajiban bukan dapat kehadir anak di pemajikan ayo sholat sunat kopiah di jumpa dia pan sunat kita maka tasurukkan sekabeh waktu pikir kodo teh lamun waktu eta teh dipake kewajiban nu keur ditinggalan urang tuh wallahi yaqulu annahu ya'lamu sarfu jami zamanil qudhi ma ada mayah taju di sorbihi kecuali pagawean anu butuh kumanehan digawe dina waktu hayeuna wa anahu kakareka ini jeung saenyana ari kalakuan jeung tingkah yahru eta haram alaihi kasih jalma anu loba kodwaneun itu pameh kaharti jeung saenyana ari kalakuan jeung tingkah yahru haram alaihi ka jalma nu loba kodwaneun naon atatuhu bigawe salat sunat jadi salat sunat lagi haram isuk-isuk sholat duha ari lohor tara penting mah tahajud ka undang-undang jam 2 ai subuh teu jelema eling teu deui mending teu sholat tahajud pancen-ajengan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa aya ba'asa kama qomam mahmudan asa aya ba'asa kalau buka maqamam mahmuda wa sholat tahajud wa mungkin dari walau pak akhirnya diposisikan di nama mahmud jadi jelema mulia jadi jelema terpandang sudah sholat subuh padahal ayo oke sholat tahajud maka tahajud subuh sholat subuh tinggal salahan itu bapak begitu ya meninggal itu sholat tahajud daripada itu sholat subuh lamun bapak hari ini kalau sholat sunat dulu ini penting keman etawe 2 rakaat kena subuh nilai nanti badan dunia jadi selesai badan langit jadi selesai eta tepat oleh 2 rakaat sholat memeh subuh jadi usahakan undangan itu kudu memenang sholat subuh yang ada disuruh nyari kita lang kurang kenapa haram digawe sunat beureun duha beureun tahajud beureun tahiyat kal masjid beureun rawatib beureun awabin beureun witir ini segala majuan kodwaneun can kahitung can kira-kira pibereskeun can kataul ulah aya digawe sunat kodo itu abdi mah kodwa ge teu kahitung mun kodwa teu kahitung kodwa ge tong hitungan kitu Inggris mah rumusna ya hitungan kodwa rasa capek cenah teh salat teh gabungan sa bade teu salat wa ibadiru bihi nulban jeung buru-buru si jalma anu loba kodoan teu bihi kana kodoan salat nulban bari sunat in patan bi udrin lamun poro si jalma teu digawe salat teh bi udrin karena aya udzur mana udzur salat kana umi saperti sare nu mana lam yata'ada anu teu ngahaja-haja si jalma kana sare nah yang kitu jelema nu ngahaja-haja hees aya adan bisada angel di teang jadi bukan bantu adan orang jauh angel tetap haja ya pak sare teu dihaja masak kailula are kailula abeh penting bisa udah
sare jam 11 kailulah kan. Nah, sare jam 11 udang jam 5. Nah, apa disebutkan teh Tapi Putri. Aya utur itu. Nah, sare lagi jadi aja. Kalau jam waktu lohor itu lohor geus datang urang teh akan anggal ICS. Kamu tinggal di luar naukiran wayahna lain kata maling ayo udur wani si angin jeung poho kadalika eta kitu lamnya tak ada poho teu dihaja-haja ya mangga aja salat dari pohokeun ngahaja sibuk pagawean alam kumaha sibuk pagawean kaget Pak alusna mah teureun dina waktu salat ya rezeki maling loba barokah rezeki maling kalau bapak jangan nanti panyangka bangsa itu laku loba tingna bangsa itu laku gede lain kubarokah air rezeki barokah ngalah naugena sesuai dengan Quran Gusti sok paciri urang ngalah rezeki ketinggalan karena aturan Allah insya Allah rezeki di alam urang kemak-mak dunia urang ngalah rezeki tapi bagi ngalah rezeki nanti nu di alam rezeki lain yang halal kan kelakuan urang hati urang digawe ngalah rezeki anu haram sabab tinggalkeun karena aturan Gusti sing ngomongkeun eta teh istidraj payungkeun ka Allah sabab keun ngalah rezekina ngaleumpang karena aturan Gusti wah itu sholat itu puasa gini mana itu puasa iya lamun digawe kali puasa besok ribu terus atau tinggal gentong digawe atau mau duit jadi lamun yang bukan duit digawe punya syarat digawe aing mah kudu dahar dan kedahan mah teu sanggup digawe eleh puasa kunaon ku duit berarti jadi hargaan kene duit jeung Allah hobi jadi gampang Pak berarti martabat kurang mugu Allah teh mulia gitu dan jelema nu martabat mulia mugu Allah mah kalau lagi hargana nggak penting ayo urang mah penting kena duit beneran ya datang waktu sholat pas datang waktu sholat ayo paras mana si sholat heula paras mana heula bisa menikah mana heula ya cek Nabi ulama ka sholat ka paras mana heula geuning Nabi gitunya sudah teh sholat penting Allah naon pangna Nabi kita ka paras mana heula bisi maneh keur sholat ingat kana dahar padahal harus dilakukan cewek sholatnya asal jadi Nabi baca yang gitu dan singkahan dos awal sholatnya khusyuk dan ingat karena dahar ya air pada ubedana dahar gelar sholat gelar ada sholatnya gitu anu gitu mau balik sholat begitu mah jadi sih bisa ada namanya hadir lebih deh lamun terkenal kalau tujuan Nabi ini solusi sholat gelar adalah Nabi ini karena sebab Nabi si sholat tidak karena dah ini ada tahazlah tidak ada akhir sholat deh sholat gelar meninggal penting mana balanya kejadian sholat pas datang waktu sholat erek berangkat balanya sholat gelar balanya sholat dewa jadi orang menganggap penting ke Allah dan kurang gampil ini lamun dina hati ayat pilihan kewajiban Allah itu kepentingan pribadi cik di lebih penting dan kuat orang bermana ayat mulia jadi kita terima kewajiban lu yakin jadi sorangan terkudu mereka penilaian kebetul cik ayat abdi cik Allah benten sabaraha terkudu jadi benten dalapan apa itu benten salapan ini halusnya itu benten ada tilu-tilu aja kumaha mata kurang kontrol mata kurang idza aradta an ta'rifa qadruka indahu fanzur bima yatimka reret mata kurang
sejauh mana nggak penting kamu, nah penting kene kalian apa ada wayu satu aja disunatkan naon tartibu nartibkeun pahit ulantaran kurangnya loba sholat itu katingalkeun teh cara modoana tartibkeun kumaha nartibkeun teh lohor heula lamun lohor asal pagi-pagi acak sok susunkeun lohor heula modoana tas lohor tuluy asal tas asal tuluy maghrib tas isya tuluy subuh tas subuh tuluy lalu geus dari mana lohor asal maghrib isya subuh. Jadi tas sholat lohor teh ulah sholat sunat ba'diyah eta we nu 5 khotbah ngan cara ngodoana susunkeun di lohor heula ya aya manggeulana sholat nu diparenteun ku Allah kana di sholat naon dipikirkeun sholat subuh. Jadi kan di subuh sabab subuh Nabi can apal kumaha praktek sholat. Jadi Nabi terang praktek sholat kumaha carana teh dina waktu zuhur mata sanajan kalau mulai isrofi aya beres subuh kitu mah geus kudu sholat 5 waktu berarti subuh teh geus kudu sholat lantaran can apal ilmu sholat teh pas waktu zuhur dipigadeun teh tina zuhur tak susun teh didinya modoan lohor tuluy asar maghrib isya subuh jajar susun ke ulah cak-cakan ngaju sanu nasir si anu siga cak itu naon dia mepantes sunah kini nak susun ke lamun rek doa tadi dia ketinggalan banyak loh maka kalau si jalma subhan karena subuh lah qobla zuhri memeh lo subuh memeh lo abdi teh kodoan teh subuh lohor asar maghrib isya berarti kawitan kodon teh di sholat subuh sok sadaya akhirnya kapan panggeulana kuna pilih gawe masa pada sore dan lohor pangkodo di subuh subuh nomor 1 wahakana tuluy memeh asar lohor heula wahakana teh kitu tuluy memeh maghrib asar heula wahakana teh sina memeh isya maghrib heula eta cara nyusunkeun modoan salat wa taqdimu al hadiratin jeung ayeuna heulakeun kodo al hadiratin kana salat ada la yuqabu an verifikasieun naon paut itu hadir jeung disunatkeun ngaheulakeun karena sholat ada jadi memang ada teh mending kodo heula ya contoh bapak teh bade depan lohor memeh lohor dipigawe kodoan subuh lohor asar maghrib isya kakarek dan sholat naon lohor geus beres sholat lohor ada lihat dipigawe deui namanya abdi mah aya ngamampaatkeun bagian hadepeh bagian ge subuh lohor asar maghrib isya jadi unggal sholat atau unggal bener sholat 5 anak kodoan kalau sama gitu atuh cenah abdi mah saware-saware pengen dina waktu lohor kodoan lohor mangga dina waktu asar kodoan asar pasti masalahnya lo baca gitu kan masalahnya kalau ada yang lo baca baca paksa itu dan mali lagi dilaki tinggal di HP juga kalau surat itu dengar saja scrollan TikTok relek saya apa gitu cisok kodoan yang 5 waktu saja kodoan hijina we 5 menit kali 25 menit kan bagi mau 5 menit kita musuh surat lagi 3 menit paling 3 kali 15 menit beres 3 menit Inpan nabi kutrin lamun porotna aya uduk tapi wa in khosyak auto jamaah jihad alal mu'tamad wa in khosyak jeung sanajan sieun si jalma auta jamaah jihad kana porot berjamaah itu hadir alal mu'tamad tepat kana qaul mu'tamad sanajan teu kaburu berjamaah jadi contoh apa urang rek salat lohor nanti awal kene memeh sholat lohor teh mending
kabur berjamaah okenan kalau sababna berjamaah sunat ai kodoan umumna tak gitu takdimul wajib ala sunat ngasunakeun wajib karena sunat ayeuna kan sholat asar nanti jam 4 ke masjid baturan berjamaah urang kumaha aya dulu berjamaah asar ngodoan heula kodoanan ketika itu subuh lohor asar maghrib isya lamun nabi ngodoan heula wal kamri berjamaah wa in khasyat fauta jamaah di hadapan jamaah sanajan sieun teu kabur milu berjamaah sakali deui berjamaah hukumna sunat ngodoan hukumna naon itu dia teh kerja lemah anu loba kodoanana ada ulah bin ulah tumpuk-tumpuk utang ditumpuk-tumpuk sok teu puhun mayarna laresnya atuh salat teh sarua matan kemat kana salat teh ulah nganggap kewajiban aya nganggap kewajiban masuk Korea kudu nganggap karena kebutuhan jadi alina semua ibadah teh lain ingat kewajiban ingat aing butuh gitu lamun digawe kewajiban urang teh sok aya munggahna sok ngirim kapal kewajiban bulan kudu setoran pan sok Korea ku pamarentah dipajakan pan sok Korea bayar pajak dan diwajibkeun si bunga 5 tahun sekali kudu dibalungkeun pan kitu kewajiban urang sebagai warga negara kulantaran kewajiban sok Korea mata tinggalin sini hari-hari tak karena sholat gitu pun karena sholat kewajiban nganggapna dina anggapan dan memang hukumna udah sungguh wajib dan karena kewajiban eta urang teh kudu ngarasakeun butuh ai butuh mah insyaallah boleh tinggalkeun mah jelema nu tinggalkeun karena sholat teh teu butuh karena sholat teu butuh iraha karasa butuhna sholat isukan geus dibaca dan dikaskeun ka malaikat pambejakeun ka Allah widian abdi hoyong ulang ka dunya sok sanajan samenit naon kitu mun maneh balik ka dunya modo ayo sholat bisi teu percaya cungri mau kiai kana jelema nu dibaca teh hayang lagi ka cina ka malaikat tapi hayang dipulangkeun ka dunya teu kudu dilami sapoe bisi lagi sampai tek naon maneh teh ieu sholat kok kodoan makanya kumaha maneh arek sabukti ate pake kodok bisa apa balik di dunya geus kabaca moal dan daripada hanya kali suka mending kieu teh aya kodoan salat gitu mending kieu kodoan salat teh ayo muah haji ini salat betul Abdul ibadah badannya sholat pengutama ibadah bangsa badan pas sholat ulang dibalik dah iman geus ka Mekah mesti kita salat kitu na naon Pak Haji jelema edan itu wa idza fata bil udri fa yajibu taqdimuhu alaiha wallahu a'lam bissawab hadanallahu wa iyyakum ajmain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh